Adi mama lecit. Terlihat. Ente liar ke mana? Gitu kan ya? Kok liar ke mana tuh mana tuh ngasak sirung deh ya nah. Orang besing ka panon poean kayak orang ya orang luntur ini ka urang. Ah ya bawa ke sido mah yang untuk naon. Iya, aing macak Bang Aang ke manis sih mah. Bang Aang. Tadi aya Bang Aang ka dieu. Ada tahu. Punya biasa muji-muji manis cantik. Cenah nya emang Terus. Ujung-ujungnya jeung duit. Itu. Tapi kumaha sih? Orang itu 300.000 tan mayar kayena. Oh, piraku. Ih, mana? Hadena saya kurang lebaran saeutik lah. Ya, main slot wae anu mana teh. Oh, slot. Ah, bener ada kabur. Nyawa-nyawa jeung main slot mah moal dibere ku urang. Mana? Bisa dirayu. Oh, nyai urang sugan teh heuda. Meni manis dan meni cantik nya urangnya GR lah. Oh, ka orang gitu, Ci, sarua ngarayu, manis, cantik, ka orang temennya ayu, cenah gitu. Ya urang teh nyaho aing sugan teh teu kos kitu. Iya, ka orang gitu, Ci, ka orang cenah geulis, manis, ada teh meni geulis, meni manis, nah, ka orang gitu rayuan. Mana? Urang mah teh nyaho adel sugan teh ka urang doang. Urang meni GR borona mah. Anak katipu tah. Terus kumaha? Ya, orang kamari ribut jeung awena nyao. Jeung si Bohai. Mana jalan gede kali itu. Daerah jalan kebon. Kebon mana? Kebon sampe, daerah jalan gede mah daerah loban waragi we hutang. Oh, ka jalan tukang kebon sampe. warung hutang loba banget. Saha tukang warung saha? Wakil gitu dah. Gusti, anu loba utang eta teh. Bang Aang teh gede loba utangna. Wah, aing nyaho loba utang mah moal ah. Urang kembali dulu coba. Urang lagi cekek. Yang hadena teh kurang diberena tukang saeutik deh. Aing untuk karunya mah da pagi kieukeun awena karunya peda jelema da. Udah aing awewe mah teh salah delnya. Saruana sama. Oh nya piraku saruana del sia mah sokanan kitu. Kamu saruana mah ye lalaki teh pagawean naon-naon teh kanyahoan. Ini mah lalaki kikian diantepkeun we meureun. Nya aya mah urang moal percaya ah. Kos kitu mah. Bisa jadinya ada saci datang desa. Nya moal ayeuna mah geus dibejan nuhun ah, urang dibejannya del. Kadenya. Karena mah Bang Ang amun gelas-gelas teh tong dianggap rayuan teh. Jor we ah. Nah, biasanya. Iya nang. Yo sekarang orang itu udah mundur yuk. Undar di mana? Ke sawah orang yang tanya sukannya. Ayo. Bye. Bye. Duh, aing hadena seadel bebeja. Ah, goblok Bang Ang teh sugan teh aing mah nyebut cantik nyebut manis teh. Aing mah resepeun ka aing. Adena aing nginjemkeun duit teh ti bangsa eutik. Ah, geus aing ngarek ka jero heula ah. Moal amun aya ka dieu moal ditarima ayeuna mah. Nah, aya Bang ya lah. Nah, angker naon dia? Iya nyakur nyantai PRT. Di mana PRT? Kasih warung tadi. Iya nyantai PRT parusing dah. Parusing kunaon? Si boy mangkat balik ka imah kolotna. Puguh ieu ge ieu keamanatan ku Bohai. Naon teh? Kita ngomongan maneh cenah maneh judi slot wae. PRT. Anu hutang loba. Iya dengekeun Bang Aang. Urang mah namapagan saeutik lah nya. Ulah slot wae. Engke teh hutang loba dengekeun. Moal PRT. Upamajikan ditinggalkeun. Ayeuna kanyahoan polisi ditewak. Geus atuh ayeuna mah ulah slot wae. Moal PRT geus cenah mah ada. Duitna ge hutang jeung geus ulah percaya. Ya iya dengekeun ayeuna mah fokus usaha, bayaran hutang. Pamajikan ge moal ngambek wae meureunan. Hutang lobat teuing PRT lieur mayarna dah. Ya dengekeun. Jelema mah kabeh ge boga hutang nya saeutik-saeutik bayar. Sok anu mana heula bayar tungtut. PRT. Nya intina mah usaha we ayeuna mah heula. Nah, terus ayeuna ngomong-ngomong PRT boga duit teu nginjem heula PRT. Jeung naon deui wae. Can dahar PRT mandi kita mandi acan eta geus sabaraha poe teh mandi. Nya di TF. Ek dahar mah. HP gitu boga. Teu boga HP acan. Dicokot si Bohai. Yang geus ayo ka warung we jajan di warung. Ayo tuh. Ayo. Can dahar PRT. Ayo jajan. Nah, Bohai. Naon PRT? Urang geus tadi ngomongan ka itu
Siang. Aya emang amprok. Aya amprok, alhamdulillah bisa diomongan geningan. Naon cenah? Cenah ayeuna mah rek fokus usaha, kayak mayaran hutang saeutik-saeutik. Sugan Geus bener tadi ngomong ke sumpah-sumpahan, ya dengekeun. Naon? Lamun bangang balik, ulah dicarekanan omat. Orang geus capek tuh da Pak RT, orang hayang geussan we. Ye, nya ulah kitu atuh jelema ge masing-masing ge boga salah, nya kudu dibere kesempatan heula. Ayeuna geus babaraha kali kesempatan Pak RT teh sakali 2 kali ka 3 kali ge eta geus liwat, leuwih 3 kali. Sugan ayeuna mah da ngomongan urang sugan didenge ayeuna mah. Sugan, emang Pak RT bisa ngajamin manehna rek eling rek nya. sadar. Ngaranna jelema mah sifat robah pan bohay. Sugan ayeuna mah da manehna geus ngomongna ge geus taluk, geus teu boga HP-HP acan. Tinggal anggar kita balik ka imah mah HP orang teh dipenta, kita dijual teh digadekeun teh naon teh ya, make HP batur. Ngomongna ge ngoal, geus ayeuna mah geus nya lamun aya bangang balik tong sok dicarekanan. Orang kesalahan urang pabeungeutna. Nya keuni nya urang nya kajenting icing heula. Oh tuh patenya nuhun kumaha ge sugan urang sugan bisa nahan emosi urang gitu, urang mau dicarekan. Nuhun tuh nya patenya. Nya. Hampura geus ngariweukeun nya. Nya henteu Oh nya. urang tadi kasih Adel urang tadi da si Adel ngancam aing heuh kitu we nya naon sih ka urang teh mending ngahina banget. Jadi urang teh emosi Pak RT. Ya geus keuni da si Adelnya. Maklum atuh lah nya ngaranna anu eta. Nya geus ade tong dicarekanan nya. Hatur nuhun nya patenya. Ieu. Bae. Di mana? Ya, biasa orang eta sia sinarian jalan dia. Biasana ge sia beurangan. Garan teuing ih ngomongna. Emang kunaon sih? Cici urang mending nyerakeun. Bang Aang mah hutangna sia. Ka warung ka Bu Wakil geus 500.000 kasih Adel cenah 300.000. Urang tadi tas deui si Adel di kebon sampe. Ya, ngomong-ngomong, dengekeun. Ka urang ge Bang Ang bogaeun gocap. Kiraha tadinya. Tadi. Soalnya orang tadi nempot jebol di eta ti pakarangan maneh teh keluar. Eta kumaha maneh dibayar mah ka urang? Aduh Cici, orang kumaha sih? Urang mending teu boga duit, Ci. Urang rek nyaung ge urang aprak-aprakan saten ka dieu. Urang rek pinjam-pinjem deui, unu mere. Nya, geus kajen kieu tuh bohay. Papagahan atuh naha? Yo, urang nepikeun ka di papagahan metan dicereikeun, urang teh geus hayang diserahkeun, Ci. Oh iya, dengekeun bohay ka urang ge ngomongna mah kitu. Geus Adel ngarayu, cenah kabeh sarua nya. Ngajar maneh. Maneh meni manis, meni cantik. Terus maneh karayu kitu dibere eta 50.000. Udah tadi nama da sugan teh da jeung maneh cenah. Itulah arek Iya, eta. enak ye nyicinya, beusi eta mah maneh yang dibayar bae duit 50.000. Tanyakeun ka Bang Aang, teh kira urang mah arek geussan. Tapi tadi Pak RT urang ngampuk nih Pak RT nya. Cok Pak RT cenah diadat wae cenah nek bener, tapi urang embung, Ci. Beusi rek dipulung kumaneh henteu gatuh. Jor we ayeuna mah geus nyaho kitu mah. Geus kajen bohay urang mah tibang gocap lah. Teu eta. Cici, kita ngomong kasar-kasarnya, beusi aya nu nepun, bejagan nu naik urang teh nyaho kitu nya. Geus kajen ah. Urang rek balik urang buru-buru geus burit nya. Nuhun nya Ci nya. Oh, ade bohay sia. Heeh, nuhun. Teka mana bohay? Naon sih? Di kaburnya. Kabur ka mana, Era ke Batul di taragi we hutangnya. Tahu, aing mah rek nyokot duit abang mau tasoten ke wadah duit. Lalaki na gablek hutang kalau bapak tamari ka aing kasih cici. Si cici ya, sorry ya. Sorry. Sorry aing buka jiga rampadan oge sia. kudu bogoh anu gede hutang na anya. Jadi sih gini cara yuwa gini 700 boga hutang. Kenapa? Eta boga hutang teh. Lalaki sen datang ka imah. Iya bener-bener dirayu. Matakan dia masukan gitu, ulah sok karya jadi emang jadi murahan. Dasar. Lalaki gablek hutang pret Gaje. Aing daripada pusing maruluh hirup di imah loba nu naragi. Amprok di jalan ditagi, cicing di imah aya nu nagih. Encan itu, encan ieu. Amprok di si cici. Boga hutang di we ka si cici. Ya Allah, tinganan ampun tobat Gusti teu hayang urang boga salaki deui mending kana ngaranda urang mah. Jadi randa rek ngalah duit we mending ge Kardo teh ingin tinggalkeun ku urang.